Bahaya urang mapai. Oh, hayang ngojay. Kunaon make hayang ngojay? Lain hayang ngojay. Urang mapai ka ditu tuh, geus beurang. Oh, hareudang sakitu manitari kieu maneh mah. Batur materi siga mah hareudang. Ya ti mana atuh make hareudang? Lain hareudang. Urang mapai kan hayang ngajaran ka ditu tuh encan wae ti kamari. Oh, geus lari. Kunaon make jeung lari atuh? Lain hareudang selari. Hayang ngajaran tuh ka ditu encan ngajaran numpak ti kamari. Mengpeng pere aya kasempetan. Oh, diunag anjing edan. Tinggal maneh teh haheho tadi teh euy. Diunag anjing edan nya. Hareudang ieu teh nya rek ngojay. Karijing rek ngojay mah ka ditu tuh. Ya. Lain hareudang rek ngojay. Hiap urang mapai ka ditu tuh geus beurang mengpeng eta non teh. Arek-arek urang teh diajakan ka dieu ti kamari. Oh, geus lari mah jeung aya rek ngojay mah ngan ka ditu tuh di ditu jero tuh jeung. Ngan era da lain di dieu tempatna ngojay mah di ditu tuh. Di nu paragi barudak aya rek ngojay mah arek ngojay. Ilah ilah. Dia ek ngojay san ek ngojay. Hiap urang mapai ka ditu tuh mengpeng urang pere teh aya kasempatan. Oh, diunyag anjing edan teh atuh teh nyaho abah teh euy tadi teh sok paingan lalila ceking maneh teh meuli seblak teh. Epek diunag anjing edan nya. Di ditu atuh. Di nu paragi ngojay ieu mah lain paragi ngojay, paragi ieu ning tuh ka lalayaran eta mah. Lain arek ngojay. Saha nu hayang ngojay. Hiap urang mapai tuh ka ditu ngareuna tuh apai-apayan. Tinggal batur gitu. Loba tuh di ditu tuh nu antara rumpak tuh menumpak eta tuh sosowangan. Tinggal itu ngarareuna sosoloyongan. Ngan arek we nyebut teh ti kamari. Oh, geus lari-lari heueuh atuh de aya hareudang mana urang ka ditu. Urang ka eta ka tempat ngojay entong di dieu era di dieu mah da paragi eta. Paragi lalayaran eta mah. Itu paragi nguseup gitu. Abang-abang jeung saliwang. Yeuh, dengekeun. Lain hayang ngojay ka dieu teh. Hiap urang ka ditu tuh. Wah ngajaran tuh hayang mapai di ditu ngareuna tuh. Geus maneh mah lah da di dieu mah itu paragi ieu atuh paragi lalayaran barudak itu paragi nguseup tuh di ditu tuh. Abang jeung saliwang aing Di geus ditu marbareng tuh ngomong di kitu nu teh. itu tuh paragi ngojay mah. Jeung barudak nam, jeung barudak leutik di ditu rek ngojay mah. Ieu geus marbareng jeung saliwang mah aing. Omong hayang ngojay. Tapi kalah nyarekan di bawah. Hayang di dinya mah tuh da eta paragi lalayaran barudak. Tumpak itu tuh. Bebek-bebekan. Itu belah ditu paragi nguseup ning tunu keur ngararuseup. Rek diojayan kumaha. Di ditu geus tempatna hayu. Hayu rek eta mah. Ka ditu ka tempatna yuk. Ah, kalah kitu mun hayang keukeuh hayang di dinya maneh mah tuh. Baru eta mah paragi lalayaran dan paragi ngojay.